sok ka mana wae si Use mah. Geningan eta nyanyina oleh ngepanganten. Berarti si Sujang yang dikawinkeun. Asyik, 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 asyik. Sabot Kang Use keur igel-igelan, ragamang atuh leungeun Kang Sujang ngaragamang kana leutak. Teu anta parah lung we dialungkeun, pas pisan ninggang kana beungeut Kang Use. Atuh goak Kang Use teh ngagoak. Poek ieu euy. Si Sujang kabina-bina Sujang. Tulung. Balakatak atuh Kang Sujang seuring ngabalakatak. Use, tulung. Sabot Kang Sujang keur seserian, Kang Use teu eleh geleng. Manehna tuluy uyap-ayap neangan leutak anu rada teuas. Gep kana senol capit urut, teu anta parah. Lung we senol capit teh dialungkeun dilempengkeun ka palebah Kang Sujang. Nah atuh ari pletak teh. Senol capit ninggang pisan kana dudukuyna Aki Uhe. Anu kabeneran Aki Uhe ngurumui dina galang palebah tukangeun Kang Sujang. Atuh goak si Aki teh ngagoak.